Nah, ikan peperangan langsung di medan laga. Urang lamun ngayakeun atraksi-atraksi karak kajahoan gede na agama. Kamari mararendem dihina Al-Qur'anul Karim, saha si kiai anu teu nyeri, saha si ustad anu teu nyeri, saha si santri anu teu nyeri, saha si jelema anu beragama Islam. Ieu Qur'anna dicaci maki. Berangkat tanpa aya panitah, disangkana ku polisi ku sebagian pemerintah aya panitah dibere duit. Tidak ada. Berangkat nah ieu terpanggil kunaon ku iman. Berangkat ke Jakarta emang anu diberi duit. Tadi ditanyaan barangkali kasih mana aya malah berkorban panggilan iman. Jadi ulah dianggap tenang-tenang di Indonesia asal dicaci maki. Boro-boro Al-Qur'an kiaina bae dihinakeun perang. Kiaina dihinakeun perang eta mah pan lain Quran, kiai mah kadang-kadang nonton. Itati wa bial ibadamu takidi minum usarami. Surat Toba ulah baca bismillah makruh. Ta'ud cukup ulah baca bismillah. Sebab ayat ieu teh digaritakeun peperangan lain rahmat tapi perang geus teu kudu di bismillah. Ketika muslimin masih keneh rendah kekuatanana, maka mukminin muslimin ngayakeun perjanjian untuk tidak perang bisa 10 tahun Kangjeng Nabi. Sebab ditata heula supaya kuat, gagah. Cara main pedang, cara memanah, bela diri, cara lari, cara tiarap, kemudian mengendalikan kuda, onta. Eta kudu maher, mantak latihanana. Eta lah di TNI. Supaya begitu perang teh katigali hebatna. Geus lemah mukminin. Jadi aya perdamaian antara mukminin jeung kafirin selama 10 tahun ulah aya peperang. Ketika mukminin katingali geus hebat. Perjanjian damai jeung para musyrikin takut ulah ngayakeun peperangan. Kabeladiana 4 bulan ulah ngayakeun peperangan. Damai. Jeung musyrik teh damai. Ketika 4 bulan onaman, setahun onaman, tapi ieu kan aya anu 5 tahun, aya anu 10 tahun. Perjanjian perdamaian. Agama kan mengpeleh, agama kan rendah, tanpa gayakeun gerakan-gerakan atau gitu-gitu baik. Mentak di Indonesia hebat gerakan-gerakan Islam sebab muludan dilarang ge terus baik. Eta mah geus sabodo geus hayangna emang nu buludan beneran, anu hayang amplop hayang berkat sok bodoh geus. Penting muludan, rajaban terus dilarang ge ku Muhammadiyah terus baik. Di luar lain bulan mulu ge, di luar mulut dan baik. Komo tama ngubalegna. Udah terus aja cenah teh. Emang hayangnya nama meureun. Teu kaburu penting beurang, teu kaburu tas subuh. Jam 12 penting mah geus biasa teh. Jam 3 masih muludan keneh bae. Jelema geus baralik geus masalah. Penting mah aya jang ongkos balik bae. Sial teh mau balik goblok. Ndek ngamu balegan sada si budak. Diurang hirup tapi hirup masjid ngayakeun muludan, mushola ngayakeun muludan, lapangan ngayakeun muludan keneh bae. Eta anu murni-murni bae. Anu teu murni, mun calon lurah teu murni kan muludanana, calon bupati teu murni kan tamang muludanana, calon gubernur muludan. Masalah murni teu murni terus. Hirup kan di Indonesia. Nah, dengan gerak seperti eta, alhamdulillah Islam di Indonesia kaciri. Bangga ada orang di Indonesia naon? Bangga ada
waktu sholat di rest area bae kuat kan ngantri eta dek sholat di rest area. Masya Allah, berarti hebat dia di Indonesia. Bangga orang boga negara Indonesia. Di deuleu ieu saya nu sarolat ieu barang di deuleu ku urang. Sarolat tanya ke orang, ini dari mana? Saya dari Serang. Itu Serang. Iya, ini pegawai apa? Bukan pegawai saya mah Pak. Kerja enggak, tani enggak, dagang enggak. Oh pantes. Itu syarat pasti. Tanya dia rombongan ini, itu mana ya? Habis di Pandeglang. Ini ke mana ya? Ini ke Bandung sana. Iya sarolat dia. Muhun sakjana. Iya gua rombongan naon dia? Ya, rombongan dagang tapi bangkrut kabeh sakjana. Benar di sarolat bener. Aya deui teh jelema tanya goreng. Sir ka mana ye? Ka Bandung. Ieu make salat frustasi cekeuna goreng. Oh. Si ieu dagangna teu maju, si ieu teu boga pagawean, si ieu frustasi. Nu sarolat kitu bae kabeh. Nu sarolat. Tanya ke orang. Hari itu nu nungguan bae teu salat saha? Itu mah pagawe PNS. Sos tolol da budak. Ndah nungguan. Keur head meureun da budaknya. Jalan laki sakapeng waktu mah di urang jelema gedean ge sarolat bae aja. Sarolat TNI we TNI. Sarolat, polisi salat. Mantak di urang mah teu aman kumaha polisina ge salat. Polisina ge salat. Aman di negara urang mah. Ditangkap, nego, keluar deh entak sakitu ge deureus keneh bae. Mah sakeneh nego keneh bae. Maling motor asup kanya ke polsek nego iya 2 poe geus kaluar deui bae aman kan berarti aman kan tanya sih bisa keluar oh alhamdulillah berkat Pak Anu cenah eta bisa aman gitu bagi 2 oh iya motor bagi 2 aman baheula atuh mah baheula kuali paras bener nu jelas kan aman di urang mah. Ye, lamun urang neuleuh di Korea tembak mati, Cina tembak mati. Sok, nu korupsi tembak mati. Negara bener maju, tapi teu aman kan? Teu aman. Tingkat pembunuhan di Amerika paling tinggi sedunia. Lantaran ieu pistol aman. Naon gitu ngaranna bebas bisa dibeli kos HP di mana bae. Atau tingkat kejahatan paling tinggi di Amerika. Di Inggris, lantaran bebas senjata. Di Indonesia, Masya Allah, kajen nu korupsi mah tanggung jawabnya anak di akhirat masing-masing. Nu maling kajen, tapi kan aman di urang. Tingkat pembunuhan paling rendah sedunia di urang. Paling rendah di urang mah dibandingkeun jeung negara-negara sejen mah. Jih, atuh nu korupsi miliaran bae kuat kaleulempangan ka Imah Raya. Aman. Gila Indonesia. Wallahu alam ku aman-aman teuing teh si Indonesia. Kos eueuh anu ngageugehan we nagara teh. Kos eueuh nu nyeklat, aman. Tapi lamun rakyat maling boro-boronan senda jepit bengo. Bengo ya. Masya Allah nuluhur ka ditu, nuluhur ka dieu. Saya apa dihanteman cenah kula. Emang naon kasusna maling? Maling naon? Senda jepit. Ya Allah. Si itu mah nu kadenge miliaran triliunan ku ari geus bisa beberangkatan deui naik mobil. Si itu mah nu miliaran triliunan geus bisa ka Singapura bolak-balik ka dieu. Si itu mah hambalayah tuh. Nu miliaran triliunan aman-aman bae tapi urang nu handap ya Allah kasus senda jepit bengo. Kumaha tah ci negara? Aman lah. Negara urang. Tah, guys. Perjanjian mukminin jeung kafirin damai tergantung kumaha sikona situasi jeung kondisina tetapi ternyata Gusti Allah nurunkeun ayat bara'atum minallahi wa rasulih. Ia adalah merupakan suatu pernyataan keputusan perhubungan damai langsung minallahi wa rasulih ti Gusti Allah jeung Rasul Allah kasaha ilal ladzina ahadtum minal musyrikin ka para musyrikin anu anjeun jarang dijangji damai. Apakah ahdan mutlakon perjanjian secara mutlak?
Atau make perbatasan 10 tahun, 5 tahun, setahun, 4 bulan, kurang atau leuwih. Auduna arba'ati asyhurun aw fawqa. Kurang 4 bulan, leuwih 4 bulan. Nah, iyalah Gusti Allah kita dibubarkeun perjanjian eta. Mantap. Sihu hey. Cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para musyrikin. Tenang-tenang baik itu anjeun lempang di muka bumi wahai ayyuhal musyrikun fil ardi arba'at asyhur 4 bulan. Mulai Syawal, awal wa Syawal. Syawal, Habib, Haji, Muharram. Tenang, moal aya peperangan. Tetapi setelah eta wala amana lakum ba'da. Tidak ada keamanan untuk para musyrikin setelah 4 bulan. Ngayakeun peperangan deui. Adu kekuatan saha nu menang jang ngaluhurkeun agama Allah. Nu mentak Allah ngainstruksikeun seperti eta. Atuh supaya agama luhur. Wa namu jeung kudu nyaraho anjeun annakum ghairu mu'jizillah. Nyana aranjeun kabeh teh moal bisa ngapaskeun Allah. Ya teh, yakna moal bisa ngaluputkeun kana siksa-siksa Allah. Tetap bakal disiksa ku Gusti Allah. Wa anallahu mukhzil kafir. Saenyana Allah bakal ngahinakeun ka para kafirin. Di dunia di perangan dibunuh, di akhirat bakal dibeleum di neraka jahanam. Masyaallah. Instruksi ti Gusti Allah. Hayang luhur negara Indonesia tatap kudu neuleuh ka agama, kudu neuleuh ka negara lain. Korea nu matak maju, korupsi, sikat habet, ulah mentang-mentang aman negara deuk dikumahakeun. Negara dikumaha. Jepang nu matak maju luar biasa, korupsi gantung, tembak. Di Indonesia lamun pas kitu, masyaallah. Tenang urang jadi rakyat teh. Urang mah hayang tak kitu teh, jah urang mah anu nembak ieu. Malah nu ngagantung korupsi di mana tuh? Paling kiai korupsi duit sholawat. Henteu teh mah mal ditembak lah, paling di kurungan lah 5 poe. Jadi pede ka mana? Di kurungan. Di mana? Di Polsek. Emang kunaon kasusna? Sholawat. Beak kabeh hujana. Oh, wajar lah cek masyarakat lah, wajar lah. Tuh, sekali wajar, 2 kali kurang ngajar teh budak. Tah, iya. Ya, negara teh kudu boga ketegasan. Maju. Korbankeun sabaraha pejabat anu kudu dibunuh, digantung. Korban. Agama luhur setelah korban. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam membawa umat di Israel setelah perang jeung Firaun. Kanjeng Nabi Ibrahim membawa luhurna agama. Dirina kasusah Khalilullah setelah dibelem ku Raja Namrud. Korbankeun. Masya Allah karim. Pengorbanan moal luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sehingga urang kuari maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus dibaca Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem heula ku Raja Namrud. Kadeuleuh ku seluruh umat. Sanggeus saparem henteu gegeraan dibuka reungit jeung laleur di luhur numpuk heula. Kadeuleuhina Kanjeng Nabi Ibrahim di mata jelema. Tapi setelah dibongkar Kanjeng Nabi Ibrahim keur kerek di jero seuneu. Perjuangan anu luar biasa luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sabada dihinakeun heula. Ya Allah, atuh kainaan mah luhurna naon ge. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam luhur Kanjeng Nabi Musa teh. Sehingga dibere tongkat ti Kanjeng Nabi Syuaib sebagai mitohana. Aduh tungked eta teh ti Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam ti Allah di sorga. Tungked dage langsung di sorga Kanjeng Nabi Musa mah. Anu bisa ngarupa jadi orai, leutik gede kumaha kahayang Kanjeng Nabi Musa. Geus urang mah kuari make tungked beuli tadi minggu eta meuli tah. Geus meuli keterok. Datang ka ieu mah coba tungked. Robas ya, ulah-ulah jadi orai atuh laleur bae heula. Uyak kan tungked Kanjeng Nabi Musa pohara. Nah, Kanjeng Nabi Musa jadi luhur gitu diabadikeun di Al-Qur'an. Emang kumaha gitu? Masya Allah perjuanganana luar biasa.
timbulna Kangjeng Nabi Musa ngelawan Raja Fir'aun sabaraha ribu orok anu dibunuh. Pikir ke otak. Sok geura Kangjeng Nabi nyaritakeun luhur Kangjeng Nabi Musa pengorbanan di negara Israel saat eta teu meunang aya orok lalaki bunuh sabaraha ratus sabaraha ribu timbul Kangjeng Nabi Musa setelah ribuan orok anu dibunuh. Luhur Kangjeng Nabi Musa. Pasti aya perjuangan. Bung Karno luhur di Indonesia. Masya Allah perjuangan anak geus teu birek deui di Indonesia. Datangkan diabadikan luar biasa di sejarah Indonesia. Bung Karno, Hatta jeung pejuang-pejuang anu lain. Setelah naon loba jasa nu gugur ribuan bangsa Indonesia. Anu digencet, anu dipicis, anu dibunuh, dibom dan lain diseret. Luhurna Bung Karno setelah ribuan manusia jadi tumbal kabeh. Luhur Bung Karno. Tah kuarin agama urang dek luhur kumaha? Lantaran urang ngahep-hep. Aya berkoar urang mah. Dek dibere amplop. Saudara-saudara sekalian. Nih. Beres. Salamat. Balik deui ka dinya. Aya naon ki budoli? Sorban tinggalin saya. Horengan amplop kurang gede. Pada tambah penjahat tambah nokos gitu. Tuh. Masya Allah. Maluhur agama moal. Maluhur agama. Kudu luhur soteh. Loba anu korban heula. Kangjeng Nabi urang luhur. Kumaha tah kaluhuran Kangjeng Nabi urang? Setelah di Isra di Mi'rajkeun ku Gusti Allah bulan Rajab ayeuna. Setelah Kangjeng Nabi di Israkeun di Mi'rajkeun balik. Cuman 2 jam jelema kabeh tercengang pemikiran sadunya dicaritakeun di dinya sakadar Mekah sadunya nyaritakeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi lalakona minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha saat eta sadunya jelema pemikiranana bras korban kabeh masa sih korban pemikiran korban akal korban wawasan Yahudi, Nasrani, sadunya korbankeun apa iya. Setelah eta kakarak luhur Kangjeng Nabi. Jadi keluhuran Nabi, keluhuran Rasul, keluhuran pejuang. Setelah sabaraha nu dikorban-korbankeun karak luhur. Nah, urang kuari deuk luhurkeun agama. Haju cara ricing we, di mana luhurna? Kanyahoanana luhurna kiai. Setelah datang tokoh-tokoh ka kiai nyana teger bae hiji bae nilai kalimatillah tanpa aya embel-embel mung ka dieu hiji bae tugas aing agama melalui pengajian tak sakitu deuk dibere 1 miliar embung 2 miliar embung jauh nu merena ieu 3 miliar embung apaan si eta mah teu dibere ge mentah. Tamapan balah bahaya dek di bala luhurna agama yang mentanya nama make proposal asal kiai geus benta make proposal geus lain dek kaluhurkeun agama tah makos kitu juri kiai teu kanyahoan luhurna agama lamun ku Gusti Allah teu didatangkeun heula tokoh-tokoh partai ti Golkar ti PDI ti datang mawa bingkisan lamun hayang we ya cak Allah kakarak sakitu naon dikorbankeun ku sia atuh cak Gusti Allah kakarak sakitu bae ge sia dikorbankeun naon kitu dikaluhurkeun agama sakedeung deui coba ge bener bae datang deui ka dinya kamari mangan 100 juta kuari 50 juta nah katilu kali tetap 50 juta suarana geus lain kiai kumaha sih negara di Indonesia ya itu negara urang urus aku urang henteu maksudna ieu loba aturan-aturan hukum geus loba omong geus bae pokona mah urang laksanakeun bae kamari mah lain gitu ngomongna kiai kumaha sih tah korupsi tah urusan jana urusan urang mah urusan urang bae masing-masing bae kamari mah kiai gagah amat sih ngomong-ngomong korupsi ganyang korupsi ngomong kiai ai kredit haram kamari mah haram kamari mah ai kuari mah halam beda bahasa deh beda eta kunaon eta teu kuat berarti eta ai kuat atuh biasa bae bere go menon detik
Mure, ya wallahu alam lah gede mah. Sial teh kiai goblok. Kudu aya nu dikorbankeun. Nah, ieu cek Gusti Allah hai Muhammad. Lamun terus bae kieu ngayakeun perdamaian deuk iraha munculna agama sarua jeung kitu cek Gusti Allah. Luhurkeun agama aing cek Gusti Allah. Luhurkeun Islam. Carana perang. Adu kekuatan di medan laga. Karak bara'atum minallah. Sekangjeng Nabi, wahai para musyrikin. 4 bulan masih tenang-tenang. Setelah 4 bulan tidak ada keamanan. Cak para musyrikin pan urang akan perdamaian. Perdamaian tinggal perdamaian. Adu kekuatan. Orang perang. Kami lillahi ta'ala ngalurkan agama Allah. Jadinya mempertahankan ego. Ayo. Kunaon maka 4 bulan itu langsung. Nyana supaya mikir. Apakah dek milu ka Islam. Kan udah maksudnya mah lain perang. Nah, tunduk ke agama. Lain perang nah Kangjeng Nabi anu dimaksudna. Nu dimaksudnya supaya nyana berbalik tina agama kafir supaya jadi iman mukmin. Tina kafir supaya iman. Lain perangna. Lawan nyana arasub Islam taya peperangan. Ketika nyana henteu daek Islam perang. Wa'lamu annakum ghairu mujizillah. Kajawakeun ku anjeun sanyan anjeun teh moal sama sakali. Ngehindakeun ka Gusti Allah efa iti adabi tegasna bisa luput tina siksa Allah moal tetap bakal disiksa ancam jeung saknya Allah anu ngahindakeun ka para kafirin di dunia dihinakeun disiksa melalui perang paeh bakal nya kafir nya paeh di neraka di akhirat ka neraka di mana kau Masya Allah. Nah, ya. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Turun deui ayat wa adzanun ieu teh salah sahiji ieu teh adzanun salah sahiji pengumuman ilamun merupakan pengumuman ti Gusti Allah wa rasulih jeung ti Kangjeng Rasul ilan nas ka manusia yaumil hajjil akbar. Dina poean haji akbar yauman nahri tegasna dina riaya nun annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Masyaallah. Turun ayat ieu ka Gusti Rasul titah ngumumkeun ka para manusia-manusia. Idinya Kangjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya ngalaksanakeun munggah haji beserta para mukminin. Tapi Kangjeng Nabi na teu munggah haji dina taun eta. Cuma ngutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji, Amirul Hajj. Hendak kuari di negara urang aya Amirul Hajj tetah Kangjeng Nabi waktu eta di Madinah ngutus ka Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali supaya mawa umat berangkat munggah haji Kangjeng Nabi. Nanti nu ditunjuk sebagai Amirul Hajj pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudna kita nyampaikan ke orang Mekah khususna umumna nu haladir di Mekah sampaikan pemberitaan pengumuman langsung ti Gusti Allah jeung ti Rasulullah ka seluruh manusia yaumal hajjil akbar berangkat. Betak di dia dijelaskan waqad ba'atsan nabiyyu Kangjeng Nabi ngutus alian sina ali minas sanayane wa hiya sanatu tisin setahun deui ka maot tahun 9 langsung berangkat ke Mekah. Ngalaksanakeun haji panjang caritanana langsung di Mina. Sayyidina Ali nu dititah nyampaikeun naik ka batu. Oh, jelema ribuan. Saat eta ti saantero Kangjeng Nabi na kan teh milu. Tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek milu. Tahun terakhir Kangjeng Nabi pupus. Ayo Sayyidina Ali langsung nyaritakeun amanat ti Kangjeng Nabi
Ieu nyampaikan wa adzanun, ieu adalah merupakan satu pemberitahuan, pengumuman langsung ti Gusti Allah, ti Rasulullah ke seluruh manusia yaumul hajjil akbar dina poean haji akbar. Sidina Ali nyarita hiji, annallaha bari'un minal musyrikin, wahai seluruh manusia bahwa saenyana Gusti Allah bariun geus pecat lubar bebas tina perdamaian terhadap musyrikin. Tidak ada perjanjian damai. Hiji. Dua, wa Rasul Allah Muhammad sarua bariun ayat. Dua, nomor katiluna amanat ti Kangjeng Rasulullah langsung wa la yahja ba'dal 'am musyrikun. Temenang orang-orang musyrik setelah tahun ieu ngayakeun hajian. Opat, wala yatufa bil bait uryan, ulah aya nu tawaf di Baitullah sataraja. Opat eta. Hiji, sampaikan bahwa annallaha bari'un minal musyrikin. Dua, Rasul ge bari'un minal musyrikin. Tilu, temenang munggah haji orang musyrik setelah tahun ieu. Opat, aya nu tawaf sataranjang. Saat eta kan lalaki awewe lamun tawaf di Baitullah kan sataranjang. Sataranjang itu make nanaon? Susu gubal gabel ka mah. Ieu ngan eta we make ampok-ampok. Tawaf. Eta teh orang Yahudi, orang Nasrani teh kos kararitu. Nah, Kangjeng Nabi kita nyampaikan amanat ka Sayyidina Ali. Aslina ti Gusti Allah. Sebab tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek ngayakeun hajian, haji wada. Dan mantak haji mah kabeh akbar bae, yaumul hajjil akbar. Urang mah kuari aya julukan lamun Jumat bae wukufna haji akbar. Padahal mah haji mah akbar bae sebab nu dimaksud akbar teh ya aya haji asgor, aya haji asgor, aya haji akbar, aya haji asgor mah umroh. Sebab umroh mah ngan sakadar itu ihram, tawaf, sa'i, selesai cukur. Asgor, tapi ai munggah haji mah aya wukuf, aya jumroh ngaranna haji akbar. Geus lamun hajian akbar bae, umroh ngaranna haji asgor. Kos kitu teh asli nama. Tapi kuari geus jadikeun tren bahwa haji akbar mah di mana wukufna poe Jumat sebab Kangjeng Nabi haji wada Jumat. Eta nu jadi ukuran padahal mah lain. Geus pokona asal munggah haji akbar bae. Akbar ngan teu akur jeung wukuf Kangjeng Nabi hungkul masalah. Iji sampaikan Allah teh geus mutuskeun hubungan damai. Bejakeun Muhammad ulah aya damai-damai gitu. Kangjeng Nabi langsung mutuskeun hubungan jeung para musyrikin. Wa Kangjeng Rasul ge kitu. Nomor katiluna musyrikin teu meunang aya anu tawaf, teu meunang anu hajian. Setelah tahun ieu cek Sayyidina Ali. Eta kan memancing permasalahan anu tadina damai musyrik menang hajian setelah tahun ini tidak ada berarti kan bakal perang kajen kuku bahagia. Katilu kaopatna teu meunang tawaf bari sataranjang sedangkeun urang Mekah makan tawafna bari sataranjang lalaki awewe. Nah eta kan memancing permasalahan. Nyana senang berarti kan nurut ka Kangjeng Nabi, nyana teu senang perang berarti. Opat, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Mun marane tararobat tina kakupuran berarti iman atuh fa huwa tobat khairul lakum. Geus masalah leuwih bagus nama. Warima tobat bae milu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Iman, tobat. Masalah. Dua, wa in tawallaitum lamun maneh mararengo tina iman teu daraek. Awas diancam. Perang berarti fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Yahukeun ku aranjeun kabeh bahwa saenjana aranjeun teh moal bisa ngepeskeun sama sekali wabehan ge ka Gusti Allah. Bahkan Allah anu bakal nyiksa ka anjeun. Wa basyiril ladzina kafaru bere pangbubungah Muhammad bejakeun jelema nu kafir teh kunaon bi azabin alim ku siksa anu pohara. Atuh lain pangbubungah tah ngomongna bae bungahkeun ku siksa. Eta mah kos jelema anu mulya bae. Yang mulia Bapak Ketua Praksi supaya menghadap buku di sidang mah yang mulia
di sidang yang mulia. Oh, setelah itu Bapak yang mulia putusannya harus mendem di Buyan di LP. Masa yang mulia? Yang mulia Bapak Bupati supaya maju menghadap hakim. Bapak Bupati yang mulia setelah diponis, ponisannya harus mendem di LP. Makanya yang mulia kos gitu. Kutuna mah goblok sia. Tolol sia. Nanti kana rakakeun masih yang mulia-muliakan bae. Nah, sarua Firaun ge. Firaun teh di kana rakakeun teh kapan yang mulia Bapak Raja Firaun supaya menghadap ke neraka jahanam. Padahal ngerija sejeri di mulia-mulia tapi ke jahanam goblok kan? Eta mah sarua jeung lalaki. Kemudian hayang ka awewe dibalas suratna. Yang ganteng, masyaallah. Yang cakep. Perasaan tidak ada bandingannya, tetapi saya tolak cintamu. Goblok. Jurang nyebut kasep. Ada bakal ditolak mah tolol. Tah eta teh nyeri jasa eta, diganteng-ganteng tapi ditolak goblok dah coba. Nyeri eta. Masyaallah. Bapak Kiai Fudali yang mulia, sudahlah ceramahnya segini saja ya, bosan saya. Atung udah pakai bapak Kiai lah geus ya, penjahat balik. Tapi masih kena yang mulia gitu kan. Bapak Kiai yang terhormat Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-Syekh bau diborong kabeh. Berapa pohoan Al-Jupri tawa samping udah. Tah itu orang ada dieureunkeun. Tuh tambah lain yang mulia kos gitu Bang. Udah lagi yang mulia karena masyarakat masih seneng tambah lagi setengah jam dipantes. Ya Kiai yang terhormat yang mulia, mohon supaya berhenti ceramahnya. Goblok. Itu pakai eta teh nyeri kagak hati. Nyeri. Wahai Firaun yang maha mulia, silahkan Anda masuk ke neraka. Goblok cek Firaun tolol. Iki sarua bejakeun make kabar berita nu bagus Muhammad ka jelema-jelema kafir. Kunaon? Bi azabin alim bakal disiksa kita. Siksa kudu nyeri jasa. Kumaha emang? Di dunia al-qatlu wal asru bakal dibunuh jeung diboyong. Di akhirat bakalna dibeulung di neraka jahanam. Masya Allah. Nah, ikan peperangan langsung di medan laga. Urang lamun ngayakeun atraksi-atraksi karak kajahoan gedena agama. Kamari mararendem dihina Al-Qur'anul Karim, saha si kiai anu teu nyeri, saha si ustad teu nyeri, saha si santri nu teu nyeri, saha si jelema anu beragama Islam. Ieu Qur'anna dicaci maki. Berangkat tanpa aya panita, disangkana ku polisi, ku sebagian pemerintah, aya panita dibere duit. Tidak ada. Berangkat ieu terpanggil. Kunaon ku iman. Berangkat ke Jakarta emang anu diberi duit. Tadi ditanyaan barangkali kasih uang, mana aya malah berkorban panggilan iman. Jadi ulah dianggap tenang-tenang di Indonesia asal dicaci maki. Boro-boro Al-Qur'an kiaina bae dihinakeun perang. Kiaina dihinakeun perang eta mah lain Qur'an. Kiai mah kadang-kadang kan ngabohong kiai mah kadang-kadang. Tapi perang bae. Namun kiai geus hebat atau tetep baik. Bawa Al-Qur'an mah. Komonya Cinabi di Indonesia lamun aya nu lia Cinabi Kanjeng Nabi Muhammad, nu pangheulana perang anu boga hutang. Berangkat. Ulah mikiran naon geus. Pokona mah urang mah kuari mah pae selesai naon hutang. Di Indonesia emang kumaha gitu muludan terus bae, rajaban terus bae. Iman geus aya. Ketika Al-Qur'an dicaci maki, berangkat ka jendeun kumaha ge. Nini aki-aki, nu paeh teh kapan aki-aki eta mah nu teu wajar demo, panggilan perang. Panggilanana ge geus lain panggilan demo, perang dak. Nya perangnya henteu sebenarnya mah. Aju di ditu lagi nyawa boga kekebalan aja henteu, penting berangkat we geus kitu. Eta teh panggilan iman mah kos kitu hese. Ulah coba-coba di Indonesia. Ulah coba ge. Hinakeun deui Al-Qur'an, bejad usianana. Eta teh kudu aya naon asal dihinakeun berangkat sorangan. Make mobil nu bensinan sorangan, make calanan teu dipakean ku batur sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, lamun urang ngadenge ti Tasikmalaya ti Ciamis, lalem
lempang atuh sabenerna mati Pandeglang ti Serang lempang lobangan teh diberitakeun beja deukeut atuh komo di dieu mah di Tangerang dulu lempang ka Jakarta atuh ambahaya dan ngahiji nu deuk dagang anu deuk demo ngahiji perang nu mantap teu make banderanya nama teh diberitakeun Tasikmalaya nu jelas panggilan iman mah hese kajian kumaha ge nah lamun geus panggilan iman bos kos ieu ku ari ngaji emang ngaji teu berkorban duit berkorban segala pokokna mah aya nu balikna ge berkorban meuli baju deui eta kan ngaranna berkorban eta aya pang aya nu mere duit eueuh aya nu nyita panggilan iman resep sugan bae cek nyana aing paeh di pengajian bobo wara rela jasa berarti eta rela jasa. Nah, iya perang di medan laga panggilan iman. Nu paling hese mah perang nafsu. Urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang. Aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang. Lamun encan melewati 7 lembah, 7 jurang. Mal diangkat menjadi wali ka jadi hukum mah 7 jurang. Jurang kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah di 7 eta lah dibentuk ku Allah jadi wali Allah kakasih Allah. Deuk saha bae? Mungkin pedagang, mungkin pemerintah, mungkin kiai, mungkin kitu santri asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali. 7 jurang. Berarti kan guru pengorbanan. Jurang kahiji kiai, jurang kahiji, jurang harapan jeung kahayang hawa. Eta bae jurang kahiji bae eta. Geus mulai gide urang. Titah puasa bulan Ramadan mah fardu, encan sakumaha. Tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu. Boga pikiran kieu, lah sunah ieu kan kitu kan. Kan gitu terus ya seri kan emang teu karagap aing lain jauh dah eta kakarak jurang hawa geus nu puasa encan pugu dicek heula ku Gusti Allah siap puasa mah puasa tapi kan mata mah teu dipuasaan Gusti ayo siap mata mah encan berarti kahayangna kakarak tidak dahar minum jeung jima doang eta mah sia kuat tadi dinya. Tetapi mata mah kecan-kecan dia puasan hawa tangara kahayang harapan kahayang eta jurang pertama teu meunang manggih nu baheno make mah make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu biasa insyaallah sabelah susu nongtot sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol atuh cek urang mah sakali make tiung ngrapatkeun bae henteu emang jurik meureunnya namanya. Mending nu ngorakeun mah ieu kos urang. Eta si eta mah geus kolot. Teu kicep. Teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu. Malaikat ge heran. Ieu maca Quran sia mah heuai bae tapi leuy eta teh heuai. Berarti kan hayak harapan jeung hayangna gede keneh. Encan deuleu baju-baju, encan deuleu pakaian-pakaian, encan deuleu kendaraan-kendaraan. Putuskeun kahayang jeung harapan hiji bae Allah eta jurang pertama bae geus sakitu tah geus ampun sarua ampun kajeun teu jadi wali eta emang urang nyebutkeun wali Syekh Maulana Hasanuddin wali Syarif Hidayatullah wali kitu Raden Fatah wali Sunan Rahmat wali Sunan Kalijaga wali luar negeri wali luar biasa perjuangan anak nu mantak ti dieu ka Maroko ti dieu ka Turki ti dieu ka Uzbekistan ti dieu ka Baghdad ke mancanagara Mesir atuh waliullah nu didatanganana beuh ahli Allah anu geus ngalepaskeun kahayang eta kakarak jurang kahiji urang geus teu kuat jurang kahiji urang mantak teu kelat teh ka nyawana kumaha cenah kiai kieu ye badi sebenarnya mah babari kuari mah ku Allah dibere babari ja urang hayang kendaraan ja kuari mah asal aya KTP bae sakeuna teh ja babari sakeuna teh
Kapan niatna ge Allah Maha Uninga ieu lah. Mbah budak make tauhid sagala. Ieu mah lah ngeuridit ge jang ngaji ieu. Cak Allah teh maning teu ngaji sia. Maning teu ngaji coba kuat mana? Bohong eta jelema hayang boga motor ngaji haju ngeuridit bohong. Lain ngajina mah ngan saminggu sakali ai eta nu genep we. Pake naon ku dia? Kahayang. Kahayang ieu urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna jurang pertama. Masyaallah Karim. Puasa ku puasana tapi geus ngahayal we ti barang keneh. Karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan neng. Bonteng suri mah kan kuari. Karak hudang can ngising-ngising acan. Geus aya rencana tolol. Padi teh puasa teh deuk tapa. Tapi rencana sejuta rencana. Masya Allah. Ai eueuh bonteng suri mah kalapa ge salah. Salah campuran ku roti atuh gitu. Meuli-meuli eta tanan kadang-kadang sirup. Geus. Nanya-nya jam 5. Geus, Neng, geus. Ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep. Geus 2 tah. Eta ya. Deuk kumaha aya puasa. Nah, ieu tah jurang ka hiji bae hawa. Encan jurang ka 2, jurang ka 3, jurang ka 4, jurang ka 5, jurang ka 6. Nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali. Lantaran jurangna aya 7 jurang. Jurang kahiji hawa guys dipotong letter bae. Ulah aya kahayang selain perintah Allah titik. Ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya. Ulah aya kahayang selain Allah. Ulah aya ta ulah aya harapan kahayang selain Allah. Geus eta urang lamun deuk buka teh mah. Ya Allah ya Rabb ya abdi buka sanes kahayang abdi Gusti. Tapi ieu urang dapur pamajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka. Abdi rek buka sesuai jeung perintah Gusti bae supaya aya tanaga jang salat ka dituna. Seripit. Tende. Lokot deui. Siripit tapi parah. Geus beak rujak, geus beak kopi disiripit deui bae. Ayo teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa. Atuh teh mah lain nyiripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu mah keur carita nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama hawa. Galeungitkeun hawa emang kumaha hiji be ka Allah. Masyaallah. Wahara. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah. Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji ieu dik ka Allah. Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu. Teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Tafakur. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari dikaallahkeun ku sia geus kolot. Sok geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Didahayangna. Sok setik-setik nu kamari mah kudu ngadahar nginum kopi teh sagelas, geus kuari mah setengah gelas. Ke sajam setengah gelas deui. Atuh teh mah saember. Sia mah tapana sakali. Tah lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali, moal jadi wali. Setik moal bisa sakaligus moal jasa sekolah ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge nu tadi urang ngopi gelas cuntang nempel cuntang gede. Nah kuari cuntangna ganti nu rada letik. Rada letik kuari geus bisa ye cuntangna ganti deui nu letik sekali.
Kuari geus bisa nu leutik teh. Nu leutik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir nu di Mekah ngan jajarkeun 5. Teu kira harianona. Balik deui. Aya leutik wadana loba. Mal beres. Tah lamun teu dinasehatan ku urang moal bisa-bisa. Jurang pertama eta, ya Allah ya Rabb. Ulah jurang kadua lanan mahabbah. Jurang kedua mah geus leuwih spesifik deui. Leuwih mengkerucut maksudna. Sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Beuh pohara jasa. Ngan meureun hese lamun eueuh guru. Aya guru mah kan aya. Kieu atuh carana ieu, kieu carana. Nuturkeun cara-cara ti guru, mantap kudu mursyid. Mantap jelema norekat eueuh guruan. Geus. Wal wusul ilallah, wusul ilal bupati kajian hukuman. Wusul ilal gubernur. Norekat ongkoh, proposal ongkoh. Atuh pantoja iya antara torekat jeung proposal. Kudu masuk hayang seuri. Kiai anu mah norekat cenah hebat, ngorakeun oh jeung bener. Ai praktek kadenge, beuh ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan ge. Ji pada teh torekat type pedol sero cenah. Ayo di torekat mah jalan khusus. Duluni ada aqrabit turuq ilallah. Tuduhkeun abdi pang deket-deket jalan ka Allah. Coba ai jalan syariat mah jalan jauh, milipit jauh. Kadang-kadang teu datang. Ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah. Cik coba engke aya guru mursyid. Nah, carana aya 7 jurang nu kudu dilewati. Jurang kahiji hawa, kahayang jeung harapan. Coba kumaneh kudu dilewati eta. Carana dituntunkan. Urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya. Tapi kan kiai anu jang ngopi bae. Kiai anu ja biasa dahar. Kiai anu ja biasa. Ah, berarti bukan bohong. Tah, ieu teu boga guru mah kan hese. Dirobakeun ku urang kolbuna. Tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia. Tapi kolbuna anu dirubah-rubah. Ieu lamun eueuh guru hese. Nah, ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah. Lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir. Matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan. Geus aing musuh jeung sia. Musuh aing jeung sia. Ka kopi teh moal aing. Kopi kan ngomong emang kunaon? Beuteung aing mah. Ah, sakopi teh dari ka Allah. Mun teu mama atuh nginum aing ge. Ye sakopi teh. Emang kopi teu ngomong. Aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi eueuh damai jeung kafir. Perang Kangjeng Nabi jeung kafir, adu kekuatan. Aing ge musuh sia jeung daging. Perang aing, teu hayang aing. Daging kan ngomong, "Kamari, Mang Haji." Oh, mengkonsumsi kula cak daging teh. Kok kuari eureun? Darah tinggi aing. Oh, cenah ka Allah. Nomor 2 ka Allah mah. Seuri, dagingnya seuri, aya ngancam aing. Panyakitan. Aing nu hebat makan lain gitu. Tah hayang aing ka sia daging. Emang kunaon? Aing dek menuju ilallah. Emang aing musuh Allah, musuh sia. Ira aing ngamusuhanna ka sia cak daging teh. Sia di dahar ku aing peureum. Atuh teh mah urusan mata sia. Cak daging teh bugu gara-gara sia. Atuh laloba teh ngadara teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae. Atuh teh mah Mamang Haji nu salah. Ngas ini sia ka itu goblok. Karak diancam. Geus daging asal kapangi jeung urang merengket we bung. Ya Mang Haji eta sieun aing cek nya teh. Mang Haji eta aing sieun cek nya. Geus aing dibantingkeun ka sungut mung aing. Tah, emang teu ngomong eta daging. Urang mah teu kanyawan kan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge. Bakal kadenge Kanjeng Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racunan. Ya Allah ya Rabb. Aya awewe nyuguhan. Ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi paling resep kan disikat dimakai peso. Begitu dek di dahar ngomong kan daging. Ulah di dahar Muhammad kula diracun ku nyi anu kan. Ngomong. Daging teh ngomong, udah urang gitu. Urang geus jadi ahli hakikat atuh ngomong. Daging teh, Fendi enak nih. Sini makan gua. Ntar gua sakit perut lu katanya. Kan. Urang mah teu nanyakeun nang di mana saha teh nah. Nya hoting beres mencita panteu. Hayam urang mah main konsumsi mencitna maca bismillah panteu Islam tah lain nu mencitna.
Kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit, kotok paeh dipencit deui bae. Emang aing teh nyaho jasa. Nu mantak teu hayang gol mah teh ngadahar kos kitu. Sebab naon? Ieu nu paeh pencit deui, jangan makan rugi lamun teu dikitukeun. Di bae urang ngadahar bangke. Ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran ti Australia mencit sapi kudu make mesin mah jreg. Berarti kan di luar syariat. Emang Yahudi mah kos gitu. Embung orang beli daging kos gitu. Lamun orang hati-hati teh hayang ulah asal daging orang. Ulah asal daging jalo bakene daging kebo urang, tumpun dipencit ku urang-urang, sapi urang. Jaga awak urang. Boro-boro dek norekat ieu mah. Asal daging bae geus. Wah, kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon. Alah, yang penting mah urang mah teu nyaho, geus urang mah untung teu nyaho. Ai sia tolol henteu coba. Ulah hargaan awak kurang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna boleh diacak-acak lamun aya informasi eta kan lain bohong informasi model kos kitu adapun urusan negara sabodo tapi aing mah kan make Al-Qur'an urusan negara manggap we nya ngainstruksikeun urusan jana tapi urusan aing jeung Allah embung aing mah nah lamun geus model kos kitu bae rada deuresan rada deres minuman urang isi pabrikna di mana aju ieu teh naon kana komponenna ieu naon ieu terus aya obat naon gitu ulah urang keur dahaga kitu es buka ces wah tat lek ngaji pendi keur nginum naon 7 up masyaallah urang ngomongna ge salah aja ieu urang disegserikeun teu bisa nya nama pan 7 up tah merekna ge 7 up Haji, mah lain 7 apa 7 up. Alah, bahasa batur. Ngaguruan sekarang kan 7 up bae. Urang kampung tololnya. Di Jakarta ku di Jakarta na teu tatanya. Datang ka kuari 7 up bae nya mah. Tah ieu. Kudu ditanya heula ieu. Ieu teh produksi di mana? Di jeuna tina naon? Oh, kawak urang paingan salat henteu khusyuk-khusyuk. Coba urang rada di rialdohan setting kos sekarang itu. Nah, ieu karak jurang pertama. Mas sabaraha bulan, sabaraha tahun mun nunungtun cilaka. Kulantaran dihajaran ku zikir, terus disilsilahan, berarti urang teh menuju ke Allah. Aya engke urang dibere teu hayang, dibere acuh, dibere cuek. Atawa komo lamun geus kieu mah asal salah bae tah daging teu bagus didahar kurang kautahkeun geus lain deui tah mah geus dijaga ku Gusti Allah. Nah, iyalah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah. Ulah damai jeung nafsu kahayang-kahayang lantaran kahayang nu musuhan ka urang jeung musuh Allah. Salila urang ngagugulung nafsu wal usul ilallah duanana berat. Tetapi lamun jelema dibere taufik ku Gusti Allah babari sebenarnya. Atupan batur jara di wali. Komo di zaman wali sanga mah. Di zaman wali sanga mah budak. Didatangan ku Sunan Kalijaga. Tiup. Make la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Plek. Harita keneh maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap perang. Hindu keneh. Bacakeun la ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Harita keneh maca 2 kalimat syahadat. Kok bisa kos gitu sih? Kapan syahadat la ilaha illallah anu kaluar ti ahli Allah eta teh kapan sinar. Teu kadeulekan ku urang mah sinar set. Tempelkeun ka dieu. Jadi sinar kan di dieu. Ku ahli hakikat banyak tempelkeun kana dada. Sarua jeung disetrum asup ka jero syahadat. Sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi. Tempelkeun kana dadana, halatul langsung karung ayam, karung doni. Karung apal kabeh. Sebab tiupanana tiupan karung. Ulah sembarangan. Masya Allah karing. Lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat maung tetep bae neangan anakna di mana bae eta salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan kapanggih mah terus bae eta maung
Sanggeus datang ke Pandeglang nyahoeun nyana nu mana anu maung anak maung jeung nu mana nu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah. Di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep biasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling ku jana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkat iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun kan di Lampung mah tuh bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh kan itu terus bae tapi ka Ambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu berapa di dia sih Bakauni datang ke Bakauni teu bisa ditahan naik nyana ka kapal datang ka Merak ka Ambeun ku gajah blak mana ka Ambeun ieu horeng di imah ieu buka aya ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat geus udah dibantuan doana ayam negeri diambean kan ku malaikat teh teu ngambe malaikat teh ngambean ieu hawa-hawa mantap tu tarihu pamil soim atiabu milihil miski eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak fisik cak malaikat cak Allah cak urang batu bau ambeun malaikat mah beda matak lamun aya kiai teh jambat bau pamarentah teh ieu mah budak yang punya lagi heran kikian pan ieu mah kiai pan bau pamarentah duitna nanti bupati ka Ambeun urang lamun inget kadinya isin diambean ku malaikat sedengkeun malaikat bahaya bae dikincen cakatuh ngambean urang mata jauh cek malaikat aya geus gara salat bae geus ka Ambeun jauh kana ge bau apa beda eta budak malaikat jauh apa beda segala pernah milu meureun nyana musyawarah rapat-rapat bae mah ka Ambeun madak jauheun malaikat ieu wali ieu solihin ieu lain tina Ambeuna ieu ikhlas ka Ambeun kan ku malaikat seungit ka Ambeun ku malaikat teh aduh Ambe urang ka Ambeun sok Ambeun Haji Pendi suai bau kelekna luar biasa atuh ka Ambeun teh mah lain ku malaikat bae teh mah kurang ge ka Ambeun berarti teh mah bau zahiran wa batinan lah iyalah sok wawasan orang bawa ka ditu supaya orang setik-setik riadoh setik-setik kurang napak kurang ujah orang nu ngambean teh lain anu zahir tetapi nu batin cacak malaikat komo Gusti Allah masyaallah karim isid amat ambe urang nah gitulah dalam rangka permusuhan dalam rangka itu membubarkan perdamaian kafir musuh Allah ulah aya damai-damai baheula sing hade guari aya waktu-waktuna ieu nafsu musuh Allah ulah damai urang jeung musuh kudu perang sok mulayan lalaunan memeh maot masyaallah illal ladzina hadtum wallahu a'lam bis